Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Chandra Irawan di kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade nyampaikeun salah sahiji materi di kelas 12 nyaeta materi carita wayang. Video ieu didamel kanggo penugasan bahasa Sunda. Hiji, miwanoh carita wayang. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Ari wayang teh perubahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Dina pagelaran wayang kulit nu sok dilalajonna teh biasana sok kalangkangna nu katembong tina ketir atawa layar ku ayana cahaya tina balincong teya. Nurutkeun keterangan jung kiringna eta kalangkang teh cenah teu bina di jalma nu sariring dumina nu sok ditingali teh laku lampahna. Lalakon wayang teh rupa-rupa gumantung karena warna wayangna warna ning wayang anu kungsi hidup di Indonesia di antarana wae. Hiji, wayang purwa. Purwa teh robahan tina parwa anu hartina mimiti. Biasana lalakon dibagi jadi sababaraha parwa nyaeta lalakon Mahabharata jeung Ramayana sarta tuluy dianggap wayang kulit nu mimiti diayakeun di Pulau Jawa. Anu kadua aya wayang gedong. Wayang kulit kene nu ngalakonkeun carita Panji saperti lalakon Panji Semirang, wayang gelung, golek elung nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Wayang golek iket, wayang cepot nyaritakeun lalakon Prabu Damarulan minang manak jingga. Katilu aya wayang titi atau poheti nyaeta wayang titi nyaritakeun lalakon ti nagri Tiangkok. Anu kaopat aya wayang beber. Lalakon digambar dina lawon tuluy dibeberkeun. Kalima nyaeta aya wayang klitik. Cara wayang golek tapi laletik ditanggapna ti beurang. Wayangna Jan Pieterszoon Coen Kapten Tek. Anu kagenep nyaeta aya wayang krucil. Cara wayang golek kene di Surabaya disebutna wayang klitik. Lalakona Amir Hamzah jeung Umar Umayyah. Anu katujuh nyaeta aya wayang wong. Nyaeta wayang jelema lalakona ti Mahabharata. Anu kadalapan nyaeta aya wayang diligong. Di Cianjur disebutna wayang klitik. Lalakona Mumpuh Kembang. Anu kasalapan nyaeta aya wayang suluh. Nyaritakeun lalakon ayeuna ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun panyuluhan tokohna jalma kaayeunakeun. Anu kasapuluh nyaeta wayang golek. Dijieun tina kai kawas boneka rea sumber ti Jawa Barat. Tadi disebutkeun yen wayang gelung teh nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Mahabharata teh nyaeta buku anu nyaritakeun lalakon Terah Barata. Ari Ramayana buku anu nyaritakeun Barata Rama. Umumna eta buku teh leuwih ti 200 tahun. Dina Mahabharata anu nyekel keadilan teh Pandawa. Ari anu murka nyaeta Kurawa. Sedangkeun dina Ramayana Prabu Rahwana atawa Dasamuka. Pihak anu nyekel keadilan salawasna diasup ku titisan Batara Wisnu. Dina Mahabharata tulisan Batara Kresna. Ari dina Ramayana nya Rama. Sebagian dina Mahabharata disebutna Begawat Gita. Hartina sair pujaan dewa Batara Siwa atawa sair anu ngayuga panjangna 1400 jajar atawa 700 sloka. Eusina nyaritakeun paguneman Batara Yuda di Tegal ku serta lantaran Arjuna ngarasa sedih kudu perang jeung dulurna. Eta perang lilana 18 poe. Begawat Gita teh medar pangaweruh kadewaan, alam, jiwa jeung katertiban kehidupan kambuh. Carita wayang teh asalna ti India. Asup ka urang mareng jeung asupna agama Hindu. Terus mekar jeung nerekab nepi ka kiwari. Tangtu bae aya nu robah, boh ditambah atawa dikurangan. Caritana, tokoh palakuna, tempatna, jeung sajabana. 2. Miwanoh tokoh dina pawayangan.
Dina carita Mahabharata aya dua kelompok tokoh wayang, nyaeta tokoh wayang Pandawa jeung tokoh wayang Kurawa. Tokoh Pandawa mangrupa tokoh protagonis, ari tokoh Kurawa mangrupa tokoh antagonis. Pandawa teh hartina turunan Pandu Dewantara. Jumlahna aya 5an. Nusok disebut Pandawa 5, nyaeta Yudhistira, Damarkusuma, Bima, Baratesana, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Yudhistira, Bima, jeung Arjuna mangrupa anak Pandu ti Dewi Kuntina Librata. Ari si kembar Nakula jeung Sadewa mangrupa anak Pandu ti Dewi Madrim. Saanyana aya saurang deui lanceukna Pandawa, nyaeta karena mangrupa anak Dewi Kunti ti Batara Surya. Kurawa teh turunan Destarasta ti Dewi Gandari. Panggedena Duryudana, ngadi ka Dursala, ngadi ka Dursasana, ngadi ka 88 putra sejena. Jadi Duryudana boga adi anu jumlahna 100. Antara Pandu jeung Destarasta teh sabapa beda indung. Pandu mangrupa anak Absya ti Dewi Ambalika. Ari Destarasta mangrupa anak Absya ti Dewi Ambika. Ari Absya mangrupa anak Setyawati ti Parasara. Tilu, maham unsur carita wayang. Nu pertama nyaeta jejer atawa tema. Jejer teh inti carita ti awal nepi ka akhir. Anu kadua aya palaku atawa tokoh. Palaku teh jalma nu ngalakonkeun dina carita. Anu katilu aya latar atawa setting, lingkungan ngadadasaran nu mangsungna hiji kajadian carita. Anu katilu aya galur atawa plot, runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal ka akhir. Anu kalima nyaeta nangtungkeun puser sawangan atawa point of view. Anu kagenep nyaeta nangtukeun amanat, pesan anu hayang ditepikeun pangarang ngaliwatan carita. Opat, ngabedakeun wayang jeung dongeng. Boh dina carita wayang, boh dina dongeng, sakapeung sok manggihan hal-hal anu pamohalan atawa teu asup akal. Upamana loba tokoh carita wayang nu kacida saktina. Ketot kaca umpamana bisa ngapung. Rama upamana bisa boga kasaktian nyagerkeun jalma anu tatu. Loba tokoh wayang anu bisa ngelehkeun dewa jeung sajabana. Lian ti eta boh dina carita wayang, boh dina dongeng sok kapanggih bagian carita anu alus pikeun pienteungeun nu maca atawa anu ngadengekeunna. 5. Contoh carita wayang. Judulna Pandawa Mangkat. Yudhistira naik ka Gunung Himalaya minangka lalampahan pamungkasna. Saanggeus mangsa wiwitan Kali Yuga sarta maotna Kresna. Yudhistira sadulur lengser nurutkeun tahta kerajaan ka hiji-hijina. Turunan maranehnana anu salamet dina perang Rongkah di Kurasetra. Pasikesir incuna Arjuna kalawan ninggalkeun sagala hal kadunyaan para dewa. Ngalakonan lalampahan pamungkas maranehna ku cara ziarah ka Himalaya. Waktu naik ka punclut, Drupadi jeung Pandawa sadulur hiji-hijina pupus kaseret ku kasalahan sarta dosa maranehna anu saestuna. Tapi Yudhistira sanggup ngahontal punclut gunung. Alatan manehna henteu cacat ku dosa sarta kabohongan. Watek Yudhistira anu saestuna ngecengkul waktu akhir Mahabharata. Di luhur punclut gunung, Batara Indra datang pikeun mawa Yudhistira ka sawarga jeung kareta kencanana. Waktu Yudhistira ngalengkah ngadeukeutan kareta, Sang Indra ngajurungna, ambeh ninggalkeun anjing anu jadi batur lalampahna. Alatan makhluk anu teu suci teu meunang asup ka sawarga. Yudhistira mundur ka tukang, nampik pikeun ninggalkeun makhluk anu salila ieu di tangtayunganna. Indra jadi heran, maneh sanggup ninggalkeun dulur sarta henteu ngabeulem lawon maranehna. Tapi maneh nampik pikeun ninggalkeun anjing anu teu nyaho jalan. Yudhistira nembahan, Druadi
jeung dulur-dulur kuring geus ninggalkeun kuring, lain kuring anu ninggalkeun maranehna. Dina waktu eta keneh si anjing robah jadi wujud jadi Batara Dharma, bapana anu keur nguji dirina. Yudhistira dibawa Indit ku kareta Indra. Dina waktu ngahontal sawarga, manehna henteu manggihan dulur-dulurna anu soleh atawa pamajikanana Drupadi. Tapi manehna nempo Duryodana katut baladna anu jahat. Sang Batara ngabejaan yen barayana keur aya di neraka pikeun nebus dosa leutik maranehna. Sementara Duryodana aya di surga, saprak manehna gugur di pakalangan anu diberkahan huruf setrak. Yudhistira kalawan ikhlas. Indit ka neraka pikeun nepungan barayana. Tapi tetempuan sarta sora anu ngautan hate jeung getih kentel ngajadikeun manehna sieun. Waktu tergoda pikeun kabur, manehna ngarasa diri sarta hawar-hawar ngadenge sora Drupadi jeung baraya anu dipika cinta. Nyambar dirina ngajurang pikeun cicing disadengeun maranehna dina kasangsaraan. Yudhistira mutuskeun pikeun cicing di neraka sarta ngajurung sangkan usir karetana balik ka sawarga. Sabab manehna milih pikeun cicing di neraka bareng jeung jalma-jalma hade batan hirup di sawarga jeung jalma jahat. Dina waktu eta tetempuan robah. Saterusna Indra ngomong yen Yudhistira keur diuji deui sarta sabenerna dulur-dulurna geus aya di sawarga. Sanggeus nampa kanyataan kasebut, Yudhistira ngalaan warunga sarta nampa sawarga. Sakitu menawi ngeunaan pedaran carita wayang pikeun kelas 12. Hapunten dina sadaya kakirangan sareng kalepatanana. Sakitu anu dipika hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.